Sampurasun palawargi sadayana nepangkeun ji simkuring wastana Asep. Di dieu simkuring bade medar dongeng anu judulna Kabayan Sayembara dina bagian kahiji karangan Caryam. Hapunten ka para sepuh sareng kasadayana kaum dangu, sateu acan aja simkuring medar ieu dongeng. Boh pilih aya saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, pilih aya nu kasabit nami kasebat tempat, mugi cukup lumur cemar pangampura, bilih aya bobo sapanon carang sapakan, neda dihapunten samudaya kalepatan. Ieu mah da mung saukur dongeng, mugia sing janten panghibur kalbu, pangbeberah manah, manawi bahan katampi sasiereun sabeunyereun, mangga kaparayun. Kacaturkeun di hiji lembur, nu katelahna lembur bala kaciprut, keur geunjleung cenah bapana Nyi Iteung teh nyaeta Bah Karta nyieun sayembara. Eusina sayembara teh kieu, sing saha nu bisa ngadongeng teu aya tungtungna, kajaba si Abah anu ngeureunkeunana maka bakal dibere hadiah. Hadiahna mun lalaki baris dikawinkeun jeung Nyi Iteung teu paduli geus aki-aki oge, mun awewe rek diaku anak jeung dibere satengah tina hartana. Naon sababna Juragan Karta ngayakeun sayembara? Sabab anjeunna teh karesepna dongeng. Juragan Karta alias Bah Karta teh juragan taneuh nu hartana moal kahitung, komo mun teu aya nu ngitungna mah. Tisaprak dibewarakeun eta sayembara, jalma-jalma juljul ti suklakna ti siklukna, kolot budak awewe lalaki, komo pamuda jeung aki-aki keur beger mindo mah sarumangat pisan suswaganan wae kanasiban kawin jeung Nyi Iteung nu geulisna kawanti-wanti endah ka bina-bina. Ceuk nu bohong mah widadari oge lewat geulisna mun dibanding-banding jeung Nyi Iteung mah. Ti mimiti dongeng si Kancil, si Kadangkuya sasakala kuda teu tandukan nepi ka sasakala toke soarana kitu jeung nu liana. Aya nu ngadongengna sapoe, 5 poe, saminggu, malahan aya oge anu nepi ka sabulan bari ngadelekan Juragan Karta ngarah nyebuteup. Tapi angger kabeh oge taluk, eueuh hiji oge anu dieureunkeun. Beukeu nu ngadongengna Juragan Karta mah kalah atoh, malah disumangetan sinah terus atuh loba anu nyerah sabab beakeun bahan keur ngadongeng. Geus 5 bulan lilana umur sayembara, geus rebuan tukang dongeng nu mintonkeun kabisana, tapi weleh Juragan Karta teu daek ngeureunkeun. Urang tunda heula Bah Karta nu keur ngarasakeun hirupna nu endah ceuk ukuran manehna. Nu ngiluan sayembara ngadongeng
beuki lila beuki loba wae. Kacaturkeun di hiji pasantren nyaeta pasantren Anur anu kawilang kawentar ka unggal daerah. Dina waktu harita aya saurang santri nu hirupna basajan pisan. Estuning bekalna oge saaya-aya, pamere Mama Kiai. Malahan kopeahna oge pamere Mama Kiai. Kopeah beureum urut putra waktu keur leutik keneh. Tapi sanajan hirup basajan, ki santri teh dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Otak anu pinter sagala ajaran Mama Kiai asup kana uteukna. Di antara pangabisa ki santri teh ngadongeng. Malahan Mama Kiai mah mun parang nyarose sok ngahaja ngangkir hoyong pangdongengkeun. Cik saha ngaranna moal waka dibejakeun ame panasaran para mitra kaum dangu. Batur-baturna oge mun beres ngaji sok marenta pangdongengkeun. Manehna mah datara ngonsep, naon wae nu aya dina pikiranana diketrukeun, teu paduli teu kaharti ku akal oge. Minangka buruhna batur-baturna sok mere kerak liwet. Mun pas menang loba kerakna sok dikirimkeun ka indung bapana di kampung da kaasup kulawarga teu boga. Dina hiji poe Kardun mulang ka lemburna arek menta bekal ka kolotna cenah. Kira-kira wanci asar Kardun ti lemburna geus balik deui ka pondok. Bari hari weus-weus ngomong ka ki santri. Maneh rek ngiluan lomba ngadongeng moal. Tapi hadiahna maneh kudu kawin, ceuk Kardun ka ki santri. Moal, komo hadiahna kawin mah. Teuheuh mun soleh awewena, tembal ki santri ka Kardun. Uing mah dibere kerak oge bae. Hehehe. Ceuk ki santri seuri nyerengeh bari ngasur-ngasur seuneu. Da kabeneran keur ngaliwet dina hawu. Kacaturkeun isukna ki santri teh jadi ngiluan saembarana. Teuing naon alasanana pangna ngilu. Saembarana teh da nu jelas mah beres salat Jumaah ki santri ngadeuheus ka Mama Kiai rek menta widi jeung duana. Kitu da ari nu soleh mah. Ridho guru leuwih utama dibandingkeun jeung nanaon oge. Mama Kiai ngawidian bari mere pituah supaya muridna teh ulah poho kana sagala nu geus diajarkeun. Ki santri ungeuk terus sasalaman bari salam pamitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal Mama Kiai bari imut. Teuing leumpang, teuing tumpak kapal. Nu jelas mah eta ki santri teh geus nepi malah geus daftar. Ayeuna geus pahareup-hareup jeung juragan Karta. Digigireun Bah Karta aya hiji mojang geulis pantar ki santri kisaran 17 tahunan.
Ki santri rada ngarenghak jero basa ningali palebah eta mojang. Sabab saumur-umur nyunyuhun buuk kakarek nempo awewe gelisna kabina-bina. Oh, rek moal ngadongeng teh. Bah Karta ngagerewahkeun Ki santri nu keur ngahulang mikiran kagelisan Nyi Mojang. Bade juragan, ceuk Ki santri reuwas asa kagerewahkeun. Saha ngaran ujang teh? Geuning siga santri. Bagja abah mah mun boga minantu ka santri teh. Nami abi Kabayan. Sing horeng teh geuning Kabayan palawargi. Urang tunda heula Kabayan, ayeuna urang malikan ka Pondok Anur, pondok tempat masantrena Kabayan. Sanggeus Kabayan indit rek ngilu saembara. Santri-santri babaturanana nitah Kardun nuturkeun Kabayan. Pikeun marengan bisi aya nu diperlukeun. Batur-baturna patungan jang bekelna da waktu ieu teh Kabayan ukur mekal kerak jeung liwet sisa dalahar santri. Sanggeus amitan ka Mama Kyai tur diidinan Kardun langsung we indit nyusul Kabayan. Beda jeung Kabayan nu teu mawa duit. Kardun mah mawa da sok dibekelan ku kolotna. Da bapana Kardun mah kaasup jalma aya. Jualan karedok jeung sangu tutug oncom kas Tasik. Malahan sok pirajeunan aya pesenan ti presiden oge ari aya tamu kanagaraan ti luar negeri. Biasana tamu ti nagara Arab nu sok hayang karedok mah. Kardun ngahajat teu leumpang da hayang tereh. Manenah mah ngawatek elmu warisan ti akina, Aki Selud nu kawentar jago kandang. Terus Kardun tatan-tatan, kituna teh bari sidakep matana peureum. Geus beres ngawatek ajianana terus beunta. Si Kardun ngarenjag reuwas kacida, soalna manehna geus aya di kandang embe bogana Juragan Karta. Manehna kukulutus. Aduh, poho teu nya hareup ka kidul. Jadi we nyasar ka kandang embe. Jadi mun rek make elmu eta teh kudu puguh pisan nyang hareupna teh. Sakali mangsa mah kungsi bari tungkul. Nu kuduna aya di kebon darek ngalasuluh. Ieu mah nyasar ka buruan kobong santri awewe. Atuh beak diboro. Teu loba catur deui Kardun geuwat kaluar terus ka hareupeun imah. Di hareupeun imah Juragan Karta teh pinuh ku jalma nu ngadon hayang lalajo nu ngadongeng. Juragan Karta ngahaja ngondang warga supaya kareuah-reuah. Itung-itung hiburan cenah. Malahan Juragan Karta nyadiakeun hadiah dadakan keur nu lalajo. Hadiahna oge teu euleum-euleum da bohong ieu. Ngaranna oge dongeng atuh. Embe, hayam, sapi, munding, nepi ka kelenci marmot oge aya. Tadina mah Bah Karta teh hayang mere hadiah HP ka nu lalajo teh. Hanjakal harita macan aya HP. Si Kardun seselenyep ka hareup bari luak liuk kana beungeut nu lalajo.
aya sajamna manehna ngulibek neangan kabayan tapi weleh teu kapanggih. Kapaksa atuh kudu make warisan aki ari kieu mah. Gerentes hatena Kardun. Terus manehna ngawatek ajianana. Matana peureum tapi lebeng poek teu katempo naon-naon. Kardun ngahuleng mikir bisi ajianana aya nu salah. Pan dibacana teh kudu tarik. Tapi era da ajiana teh sarua jeung doa erek sare. Terus Kardun peureum, terus ngagorowok mapatkeun ajianana nu sarua jeung doa arek sare. Kontan kabeh jalma ngalalieuk, celengkeung aya nu ngomong, "Ih, kelo sugan si Mamang eta mah. Piraku erek sare bari nangtung." Nu sejenna mah bati gogodeg, terus fokus ka hareup lalajo deui. Brai kabayan nembongan. Kabayan keur dahar bari di hareupan ku awewe anu geulis pisan. Kardun jongjon geus puguh kabayan aya mah. Cag heula si Kardun, ayeuna urang malikan ka si kabayan. Kacaturkeun kabayan sanggeus daftar mah ku si Abah teh dititah istirahat. Titah dianteurkeun ku Nyi Iteung. Sakalian bere dahar cenah. Si kabayan dianteurkeun ka kamar khusus tamu peserta sayembara nu ti jauh. Terus mandi. Barang sup ka WC manehna bingung. Sabab di kamar mandi teh eueuh cai. Da biasana mah curcor di pondok mah. Kabayan kaluar deui bari nyalukan Nyi Iteung. Nyai, ieu kumaha caina teu aya? Nyi Iteung nyampeurkeun terus nuturkeun kabayan ka jero WC. Terus Nyi Iteung nyarita bari tanggah. Cai haneut. Nah atuh ujug cor we cai bari haneut. Terus ngomong deui bari tanggah. Heup. Cai ujug-ujug saat. WC teh anehnya zaman baheula mah. Tah kitu Kang, bari ngareret ka si kabayan. Seblak teh Nyi Iteung pak surudut hatena barang ningali dada kabayan nu buluan. Rarai Nyi Iteung langsung beureum, terus gura-giru kaluar. Kabayan reuwas, manehna kakarek sadar, manehna teh ukur di kokolor. Beres mandi kabayan kaluar, terus di baju. Beres di baju kabayan muruk ka tempat dahar. Kasampak Nyi Iteung geus nungguan bari ngahuleng. Teuing keur ngalamun naon, hanya pendengar yang tahu. Terus kabayan dahar mani ponyo pisan, bubuhan jeung gepuk sapi anu saumur-umur hirup karek ngasaan. Beres dahar kabayan cengkat rek ka kamarna. Kang, kadenge suara Nyi Iteung. Kabayan ngalieuk. Atuh dua pasang panon paadu teuteup. Belenyeh Iteung ngabelenyeh. Kabayan ampir-ampiran kapiuhan. Kasetrum pangintennya. Assalamualaikum. Kadenge nu uluk salam. Atuh kabayan teh teu tulus kapiuhanana. Terus kabayan ngalieuk. Kabayan reuwas anu pohara sabab nu uluk salam teh
horeng si Kardun baturna di pondok. Kardun jeung Kabayan silih rangkul, tudangarana oge sobat sakaligus guru. Kabayan mah sanajan pangpangterna anger we ka Kardun teh nganggap guru. Da keur anyar asup ka pondok mah Kabayan teu apal alif pingkeng acan, komo nu lempeng mah. Tah Kardun nu mamatahan ngaji ka Kabayan teh sanggeus 10 tahun mondok. Kabayan kaciri nyong colangna. Aneh da sararea oge teu nyangka Kabayan teh pinter sagala bisa. Da geus ngaji 5 tahun oge teu daek bisa ngaji. Ongkoh deui Kabayan mah tara ngapalkeun. Beres ngaji teh Kabayan mah digawe di Mama Kiai. Gawe naon wae oge nu dititah ku guruna teu pernah ditolak. Najan teu kaharti oge teu pernah baha. Teu pernah tumanya pedah naon. Dina hiji poe nincak taun ka-7 Kabayan ngaji di dinya. Mama Kiai udur dugi ka teu tiasa ngajar. Santri mah atoh wae da pre ngaji. Mama Kiai miwarang putrana nyauran Kabayan. Kabayan, Mama ayeuna odor. Mama teu tiasa indit ka madrasah. Wayah nahanca ngajar tuluyskeun ku hideep. Leket teh Kabayan leuleus terus ngarumpuyuk bari ceurik. Mama, saleresna mah abdi teh atos meujeuh na ngawulang. Tapi bujeng-bujeng ngawulang pan maca Fatihah oge balelol. Nu sanes wae abdi mah tos bosen diece wareg ku pangledek. Mawa Kiai teu wara nambalan terus tanggah kana lalangit. Pok minyaur deui. Wayahna Mama hayang maneh nu ngajar. Bismillahan bakti ka guru jeung kana elmu. Ceuk tadi oge Kabayan tara pernah baha. Sanggeus kitu mah Kabayan indit ka madrasah. Kabeneran ngaliwat santri awewe da Kabayan jolna ti bumi Mama Kiai. Barang jol oge santri nu jumlahna leuwih ti 1000 awewe lalaki teh seah. Komo lalaki mah ting corowok. Kabayan, pan maneh mah giliran nyangu. Kaditu ka dapur. Komo waktu Kabayan diuk dina kursi paragi Mama Kiai mah aya santri nu maledog sagala ku pulpen bari indit kaluar. Kabayan muka kitab anu harita bagian tafsir Jalalain. Para santri angger seak. Kabayan maca bismillahi tawakkaltu billah dibarengan ku niat bakti ka guru, kana ilmu, kana agama jeung ka Allah. Kabayan ngamimitian ngaji. Mimitina nu panghareupna jempe
Terus nangtung nyang hareup santri awewe lalaki mere isyarat sangkan jempe. Kabeh santri olohok eueuh nu nyuara bari bengong nyaksian kabayan nu maca tafsir mani pertengtang siga kiai lulusan Kairo wae. Kabeh oge reuwas jeung aneh. Kabayan nu belet teh ngadadak sagala bisa nepi kaberes ngaji loba santri nu masih olohok. Padahal mah kabayan geus eueuh. Ka dapur erek nyangu. Leuh pamirsa, waktosna seep. Keur anjing urang teraskeun deui dina hanca. Kabayan sayembara bagian kadua. Mangga sadayana permios.